A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nya wajib imsak, nya wajib qada, ya penting ya. Sekali deui, nya wajib puasa, neruskeun puasa, nya wajib qada. Aya genep. Nomor kahiji puasana di bulan Ramadan. Nah ieu wajib imsak, wajib qada. La figari kasaya mutadin bipitri ala mutadin bipitri ka jelema nu ngahaja-haja buka. Zaid bulan Ramadan ngahaja buka ambalaya ayeuna mah eta teh wajib qada. Di samping wajib qada wajib imsak teruskeun puasa. Wajib imsak Zaid di bulan Ramadan masuk warteg atau lain warteg kuariman nu kadeuleu sukuna doang naon teh ngaran warung teh ya kan kadeuleu sukuna doang ai beungeut nama isin ai suku mah teh boga ka isin ngambay bae eta di Indonesia mah ya kos kitu mun tutupan kabeh atuh teh mah suku mah teh boga ka isin keur isin mah beungeut mah ditutupan suku mah ngarumbay ai di deuleu urang make sepatu bawa tapi ya sepatu mah serem barang di deuleu PNS sepatu PNS kanyahoan ya saware nama biasa bae nu sejen. Nah ngahaja di bulan Ramadan teh jana buka dahar minum tas dahar tas minum tetep wajib imsak tur wajib qada hiji. Nomor kedua tarikun niat lailan fil fardi pentingna teu niat pohoan atau ngajak pohoan dipenting teu niat beurangna kan teu jadi ta puasa. Nah eta wajib imsak mah sanajan status nama teu puasa tur wajib qada. Mereka tilu alaman dasar zonan baqa alail babana khilafu nyana sahur barang neuleuh jam jam 3 mantap cek kana sahur tenang we kana sahur ngarokok barang keur beujeuhna keur ngarokok ada engge suara di luar kok itu mah suara kotok nah, biasa kotok banget kok barang di deuleu isi jam sabaraha ieu barang deuleu jam 3 kae jam 3 jadi mah kotok geus kalaluan blontak kotok jam 3 skala luas can wayah eta kebel loba kotok kokoromok isuk-isuk beurejek nya da barang di deuleu oh nya neuleuh ka jam nu aslina setengah genap Masya Allah horenganan jamna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak sigane jam 8 hore nu pake tatanggelan kunyana jam 3 padahal paeh horeng asli lama geus setengah genep nyana eta sahur boga sangka penting keneh ternyata horenganan geus beurang batal teu jadi puasana teu jadi puasa tapi walaupun teu jadi wajib qada ta puasa nu eta jeung puasa wajib bae diteruskeun terus teu meunang barang dahar tapi teu jadi puasana wajib qada. Tilu kaopat alaman aftara dhananal guru babana gila puaidot ye banyak nanek buka budak lalumpatan enak saya lumpat aya wae lalai mah asal aya lalai bae maghrib tah eta lalai teh kos kitu hebat da moal kaluar lamun lain maghrib lalai ya atuh geus maghrib mah bukannya na boga sangka geus maghrib horenganan dirorojok ku budak lalai nah ojok ka juar sia betere buka goblok teh cuma baheula mah eta urang sok dilalaga ku budak dirorojok lalai keluar ternyata orang garang setengah genep. Jadi berarti jana buka berdalih atau keyakinan lalai atau naon baik
boga sangka bahwa geus magrib ternyata encan walaupun semenit deui tetep bae teu jadi puasa ya batal wajib neruskeun puasa lamun setengah genep setengah jam deui lamun jam genep atau sabaraha bae wajib puasa tur eta teh wajib qada masyaallah ulah sambarangan mentak bulan Ramadan sing ada jam-jamna tepat-tepatkeun sing ada. Kemudian nomor kalima laman banalahu yaumul salasi syabana naum min Ramadan jelema bana nyata kamanehanana poe 30 bulan Syaban padahal eta teh geus bulan Ramadan batur geus paruasa sawarehnya nama encan babnya tinggalin informasi disangka tanggal 30 bulan Syaban ternyata oreganan geus bulan Ramadan atau kabehan nu nyangka sugan teh mah teh lain tanggal hiji Ramadan oreganan tanggal hiji Ramadan disangka kunyana tanggal 30 Syaban nah nyana datang ka dohor karak nyaho sia ngarokok bae emang tanggal hiji Ramadan nu bener eureun daharna nginumna ngarokokna sebab eta tanggal hiji Ramadan sugan aing tanggal 30 caknya tanggal hiji Ramadan dia ayeuna ye nyaeta nyana ti harita wajib bae imsak ulah ngadaharna naon datang ka magrib tur wajib qada ya Allah yabdul sham bidatin batal puasa ku murtad naudzubillah min keluar di agama Islam ambalaya di Indonesia masyaallah karim sing hade diri urang sing hade anak urang sing hade incu urang loba jasa ayeuna nu careurik lantaran anak disakolakeun aju boga kabogoh di luar jeung urang Kristen demi cinta dikorbankeun agama naudzubillah min dzalik urang ngadenge Kristen asup Islam karena mencintai orang muslim loba karawinlah dibalik kuari anak orang naudzubilahnya awewe sakolakeun boga kawauh kabogoh orang Kristen Katolik aya aturan keluar nu geus kawin di gereja datang da ieu mah ceurik duh kumaha nasib anak geus dikawinkeun di gereja masyaallah urang sekitar urang naudzubillah bidzalik urang nyaritakeun hidayah teh kos kitu murah tapi mahal mahal tapi murah hirup nyana lahir di lingkungan Islam anu luar biasa gara-gara disakolakeun kawau kawin diulah-ulah di gereja deh ayolah di akhir zaman seperti tak ieu cerita batal puasa birudatin batal puasa wahidin head ya wewe ger puasa kemudian menatawed batal wajib qada nipasin yang nipas batal wajib qada walaupun salah teh sagecrotan lah ieu mah Islam leutik keluar tetep bae batal puasana hakikat mah eta teh cai mani teh nah keluar batal puasana wajib qada biigmain jeung ayan batal puasana sekarin mabokna ta'adabi ge in amma jami'anar lamun mencakup rata mabok jeung ayana sapoe jeput nah ye batal puasana kitu mah nyana ayan ke sajam ayan ka ditu teh ke cageut setengah jam atau sajam ke ayan deui ke cageut tetep puasa teu batal tapi lamun ayan mah teu meunang neuleuh panon poe atau teu meunang neuleuh angin gede atau teu meunang neuleuh cai tergantung kumaha ayanna depresi ta eta teh naon kitu ngaranna batal teh lamun terus sapoe ayan kayak gitu sajam ayan 2 jam 3 jam teu kayak ayan deui henteu deui wajib puasa sarua mabok kitu kan al-iftar fi Ramadan arba'atan wa in buka dina bulan Ramadan 4 warna hiji aya nu wajibun wajib bukana teu meunang teu kudu buka bae ieu mah wajib disebut dipaksakeun puasa haram kama fil haid wan nafsai
sakuba jelema nu haid jeung jelema nu nifas. Jelema haid jelema nifas wajib buka teu meunang puasa, haram puasa teu meunang ganjaran. Hiji tetengetkeun. Nomor kedua nangan sakadar jais meunang buka keur teu ada masalah kama fil musafir wal marid. Jelema anu melalancongan atawa jelema gering mangga bae dek buka mangga jeung teu ge mangga kitu keneh nu gering kumaha tergantung kuat jeung teu kuatna. Wala teu wajib teu jais saha kama fil majnun wedan. Nomor kaopat muharramun jelema nu diharamkeun buka teu meunang. Kos kumaha ieu kaman akhara qada ramadan mata makunihi hatta doqal waktu jae tahun kamari teu puasa Ramadan atawa batal 10 poe Ramadan kamari batal 10 poe boga kodoaneun di kodoan lah di bulan Sya'ban ayeuna abe ulah ka Ramadanan 10 poe pas 10 poe ta eta Ki Zaid anu keur ngodoan Ramadan nu itu dilaksanakeun Sya'ban ieu lamun eureun bae puasana nyana moal bisa ngalaksanakeun kodo deui sebab ka Ramadanan ta eta 10 poe eta mah teu meunang buka haram bukana sebab deui poe pakai kodok punya nanti di peta kerjarita 10 poe kerjarita 3 poe boga kodoanan 3 poe di bulan Syaban kamari Ramadan itu wari dilaksanakan di bulan Syaban dia 3 poe deui ka puasa 3 poe deui ka puasa kadituna bakalna Ramadan teu meunang buka sebab mun buka deui poe eta kadituna haram bukaana. Masya Allah ya si Hade. Nomor selanjutnya ya 4 perkaraan wajib qada wajib fidyah maya jamu fil qada wal fidyah wajib qadanya wajib fidyah wa isnani madua al awalu al iftar li khaufin ala gairihi bukan lantaran ngarempanan nu sejen aya jelema ngojai aja ti kelekep sedangkan wajib ku urang kudu ditulungan urang keur puasa. Nah ieu urang keur puasa ngabatalkeun diri lantaran nulungan nyana nu ti kelekep mun urang teu batal teu kuat ngojaina akhirna urang ngabatalkeun wajib qada wajib fidyah engkena eta keur carita nulungan batur sarua bae naik ka tangkal kalapa atawa awewe ya awewe hamil lantaran ieu hamil gede nyaah ka anak anu di jero beuteung maka nyana diinstruksikeun ulah puasa ku dokter demi anak demi bayi akhirna nyana kan teu puasa tak demi anak batur berarti kan anak teh saejan lain diri sorangan akhirnya nyana teu puasa jang anakna kudu loba ngadahar sayur lah kudu loba ngadahar buah-buahan lah dan lain sebagainya demi anak. Nah eta manehanana teu puasa di bulan Ramadan teh demi anak ieu wajib qada engke da tur wajib fidyah sabaraha poe teh si awewe teu puasa ternyata sabulan wajib qadana sabulan fidyahna 30 liter bikeun ka pake miskin sing hade si hade teh kieu batak kula si hade dan si mbaba lain gitu katanya wajib fidyah Pak Kiai ini saya mau bayar fidyah apa fidyah saya kemarin Ramadan enggak puasa terus ya karena anak saya kan hamil atau netein jadi saya enggak puasa ini saya mau bayar fidyah aja 30 liter terus puasanya atuh enggak puasa bayar fidyah aja. Waduh, tapi ngeunaheun deui anakan deui atuh ngeunaheun. Bukan begitu, bahasa ngelempengkeun ku kula. Kodonya tetap wajib, cuman wajib bayar fidyah. Bahkan Mbah Haji mau tanya, ini Ramadan yang mana? Ramadan yang kemarin apa Ramadan yang udah kelewat dulu?
Aya nunggu 5 tahun Ramadan 5 tahun jadinya. Saya 5 tahun yang lalu Pak Kiai ini baru pidiahnya. Atau bukan begitu, tetap wajib kodo. Kodonya berapa hari? Kalau kodonya tetap 30 hari aja. Kalau 15 hari aja. Tapi kalau pidiahnya ini Mbak udah berlewat Bapak 5. Berarti kalau 1 hari 5 liter. Kalau 15 hari kali 5 liter sebenarnya. 15 kali 5. Cepat. Berapa? 15 kali 5. Aduh, bener sih ente geus banget. Masya Allah, aing tapi rada mang-mang oke coba ge. Coba do bener coba sih. 5 kali 15 berapa? Asa dibohongan we ku cenah mah. Ya wajib qada, ya wajib fidyah hiji eta. Nomor kedua alif tarmata kiri kodein naim kaniyat ya Ramadan akhir buka ngahirkeun kodok bari imkan lamun ngodoan datang ke Ramadan anu sejen tadi teh misalna boga hutang Ramadan anu kamari di jero taun eta teu kodoan datang ke Ramadan deui tetep wajib kodok ngan wajib fidyah. Besi kurang jelas. Zaid tahun kamari tetep puasa 5 poe. Aju datang ka Ramadan nu ayeuna can kakodoan di tahun eta. Taetanya wajib ngodoan lu 5 poe lantaran nyebrang wajib bayar fidyah nya kodoknya fidyah. Lain fidyah doang sih ada nya kodoknya fidyah. Berkedua mayazamu bil qada dunal fidyah wajib qada doang teu kudu fidyah saha mugmaleh jelema aya di bulan Ramadan buka wajib qada teu kudu fidyah. Wa tilu mayazamu bil fidyah batazamu bil fidyah dunal qada wajib bayar fidyah doang teu wajib qada saha aki-aki nini syekhun kabir aki-aki umur 90 tahun geus teu kuateun puasa geus lalakonna ge geus balik deui ka oro nya mah teu pake baju sebal genyeng lamun gorang digenggerekeun ki kunaon teu make baju make baju teuing urang lahir gitu make baju keur ieu ngomongna mah bener eta make kolor mah atuh sepirahan atuh mah kolor bae ge dibuka ku aing bener tataranya aki-aki eta asal geus aki-aki ini mah leuwih parah ieu aki-aki teu puasa tah eta mah teu kudu kodo kumaha kodona atuh jangan geus kitu kondisina ge teu kudu kodok ngan wajib fidyah wajib bayar fidyah teu kudu kodok geus wajib bayar fidyah tuh anakna iman sekaligus bae 30 poe oh masalah ngan utamana mah tetep bae sapoe saleter asal magrib fidyah bapak asal magrib ya fidyah bapak asal magrib ya fidyah bapak wajib bayar fidyah midyahan puasa nu teu dilaksanakeun lantaran kolot. Geus eta Bang. Aceuna geus hese 30 poe bae. Oh masalah. Ya beja tah tipu dali ya. Yang dia fidyah bapak. Bapana hirup kene ieu ngan kolot ya 30 poe. Nah, ngan kudu transaksi da kudu aya kan tanda kutip. Emang kudu ieu kumaha lamun abah ente paehna ngan 10 poe haju paeh kan ieu lewat tah. Berarti kan leuwih leteranana. Dia kan dibikin 30 liter aju nang 10 poe paeh tak kumaha wah tuh dicokot teh oh ai kitu nam pelit carana teh kuat kat dicokot teh kecuali jajagan tah mun paeh abah geus eta mah cokot bahkan ditambahan deui ku kula bangsa sudah kintal nah ini baru orang itu tah emang kahayang kipu dali mah kitu ieu jangan mah hayang aya leuwihna bae. Nah, lamun gitu Pak. Ya lamun lamun 10 poe 30 poe 30 liter. Lamun 10 poe paeh. Dicokot teh ku kula 20 poe. Ieu mah bikin kaji pendi ben kos ge mah. Bikin gadit. Pidiah kos ge mah. Kesel aing mah kumaha mun paeh 20 poe.
aja transaksi dicokot deui teu betah geus kadi pendik pada kaji pendik kan bangunan bisa gelut jeung nya mah bisa gelut aing nyokot pidia deui gua pidia kos kitu bae dicokot deui goblok sia holol sia teu jana mah boro-boro eta pidia atuh nu lain pidia gede roron ku jana mah tah eta geus terkenal eta hiji wajib itu garana pidia wajib qada nomor kedua wajib qada teu wajib pidia nomor katilu wajib pidia teu wajib qada nomor kaopat teu wajib qada teu wajib pidia saha wa huwal majnun alladzi la yata'adda jununuh nu edan nu teu ngahaja edana eta mah teu wajib qada teu wajib fidyah. Selesai caritaan fikih mah ala kadar ya ala kadar caritaan fikih mah selesai wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam bissawab.